Duh, geus jam hiji. Pak Ustad geus kaluaran cenah. Assalamualaikum, Pak Ustad. Pak Ustad. Assalamualaikum, Pak. Pak Ustad. Maaf, maaf. Ay nonji, Aduh, hampura. Pak Ustad deh kata kol. aduh, ay nonji, mau jam siji kene, jangan ngahudangkeun. Punten, Pak Ustad, wayah sahur. Aduh, aji, kage jam hiji aji, ari sahur mah alusna di akhir, cak kanjeng Nabi oge. Bagusnya sahur itu di akhir. Iya karek jam hiji, la ilaha illallah. Bising lapar deui sahur jam hiji mah. Oh gitu, Pak Ustad. Yang geus satu kurang sare heula nya. Maaf. Ngaganggu bae Suraji. Mata kayak ngaji teh ulah setengah-setengah coba aja. Aduh, aku mau bae cuma keresah. Sare deui. Dah, Suraji kan hudang wae kieu. Geus jam 3 geus saur rencananya. Cing ah, dihudangkeun ah. Ji, hudang geus jam 3. Geus saur rencan. Jam seberapa dan? Jam 3 aji jam 3 buru sahur, kaburu imsak. Mana mata ngaji coba. Geuning kanu ngaji nya mah Ji. Ye, ari urang mah ye ngarunyakeun bising can sahur, kedeui teh imsak aji. Cak Pak Ustad ge kieu dan la ilaha illallah. Sahur teh alusna di akhir cak dan. Ye Ji, ari urang mah ngingetkeun ayeuna teh geus jam 3. Geus saur rencan, kedeui teh imsak Suraji. Heeh dan teh heula engke urang nyusul. Nyusul nu jiga nu ka mana bae kajen sanguan dibeakeun kurang Suraji. Atuh ulah dan sisakeun ken urang ek hes deui. Heuh geus kumaha karep maneh bae Ji ah, aing merek sahur ayeuna ya. Aduh, astagfirullahaladzim, molor kene. Ji, udang jam 3 we sahur. Pak Ustad ke masjid heula nya. Es dia ngantuk. Itu wajane si Aji setengah 4 masih kene molor bae. Heeh nya dan. Ya Budak teh geus sahur encan nya eta wajane. Laon nemen budak. Geus urang mau ngopi beak kitu wajane. Bari nungguan imsak wajane. Ji, udang Ji, setengah 4 Ji. Nah. Dan kopi nata deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suraji, geus imsak itu geus adan, ulang ngopi. Dan aing teh madang duh aing mah keur mah kentorong pisanan subuh duh aing mah. Teh madang. Kopi aing mah. Heeh suruh saha, kita tadi ge jam 3 geus dihudangkeun sahur. Engke bae. Hakan ku sia tah. Sahur di akhir. Syukur teuing sia. Duh, mana sih dan ngahuna telat duh aing mah. Geuning sia mah nyalahkeun aing Suraji. Aing pan ngahudangkeun teh geus tadi jam 3. Ieu geus sarolat encan budak geus adan. Sahur bencan gara-gara Pak Ustad sih tuh naon. Geuning gara-gara urang si Aji. Kan Pak Ustad ngomong akhir baru kanan sahur akhir. Jadi kieu je maksudna teh. Sahur teh alusna jam 3. Nah, nungguan imsak. Nah, kayak kadituna bari salat sunnah nungguan subuh. Lain subuh ngopi madang. Eta mah lain di akhir Aji. La ilaha illallah. Oh gitu, atau mending jam 2 sahurna.
Geus kumaha maneh beje. Ya, Pak Ustad, orang can sahur deh. Tanggung jawab deh, aing mah deh. Tanggung jawab kumaha atuh Suraji, ayeuna mah geus lewas, geus subuh. Gas, ayeuna mah moal puasa aing mah deh. Gara-gara Pak Ustad sih, naon deh. Sama nyana mah mumpang-mumpung bae hayang teu puasa. Nya Dan. Utama. Geus oke. Urang siap-siap sholat subuh lah. Guru. Jadi orang teu puasanya, Pak Ustad. Ahai.